Yo kumaha dunia burayak ya kita lancar nya lancar we mat mana efek baheula kan ngomong kebo ieu heeh pernah dikencarkeun atau dicanggang mana ngomong kebo dikecarkeun atuh astagfirullahaladzim eta kebo lebih ka mana tadi kencarkeun gitu sia cara dicokot-cokot tara atepkeun we kumaha ka kebon batur goblok bisa teh pating lejah oh we bisa teh aduh nagihan euy teu menang we duit ieu teh mah tuh suganan atuh kurang tadi tuh nagihan ayaan we tuh aya barudak pemuda eta ya kurang samperkeun kan tanyakeun ka ieu karena ini eta kumaha carita eta kebo sih bisa dikencarkeun gitu heuh nya antepkeun aing aya ieu ngaritna juga mana biasa penanjandra kebo sih eta tak di kanangan soalnya aing mah diantepkeun nya dikencarkeun balik-balik teh pan jadi sorangan oh kebo dikencarkeun gede sorangan bisa bentet dari manusia kumaha sebut tong wakang dokang kebo setelah tuh dulu tuh itu satu dulu aja di dekat kelontong pisan tadi jika bukti tukang irungna oh babuk ya temenang gitu etang sih sampai tanya sah gitu kasih soalnya teu wau coba tanya tuh yuk sok atuh bupayan tuh bupayan yuk jang ada yuk yang ada jang naon ha sok ada yang lak lah ada yang lakar lah aya naon teh mang jadi dulu nggak mondar mandir nek kemana wah biasa nagihan mah bingung mana biasa nagihan mah bagian ke saha eta ka si Ahmad Ahmad tukang baskom le can kapangi apa ge emang si Ahmad dari dia mah sabungan Ahmad wah teu mungkin lain tong ngebacot we eta tong didinya menang motor aing situ motor alah terus we suka mah oke lain sah ngaran teh maneh entot mah oh entot ini entot pantes eta bubungutan ketun juga pangkakan dajal lain ai mana di imah sawe aya bapak mak betul imah ai mawar jeung siapa nih kenang mah nggak mungkin aja bapak entot mak wah berarti ngaran mentot Herman meureun meureun bapak entot mak ah mungkin Herman sama meureun aku we atuh teh we da mah kumaha kurang ngejang Terus ada